Hiliwirna angin peting karasa nebak kana awak kuring matak tiris. Ngaran kuring Supardi. Kuring teh budak panggedena di kulawarga atau disebut budak cikalna. Ari imah kuring jeung nu jadi kolot teh ayana di daerah Batu Jajar Kampung Pangauban. Kuring geus lumayan lila cicing di eta kampung teh. Pangalaman anu erek dilalakonkeun ngeunaan hiji kejadian anu pernah karandapan ku kuring jeung kulawarga nyaeta ngeunaan kejadian minangna diganggu ku jurig. Awal kejadian kuring diajak nu jadi bapa pikeun mapageun indung kuring anu digawe di daerah anu teu jauh di tempat kuring cicing. Poe eta mah indung kuring balikna rada peuting lantaran loba gawe anu kudu beres harita keneh. Kira-kira indung kuring balik teh jam 10 peuting. Ari jarakna imah ke pabrik tempat indung digawe teh nyarada lumayan anggang. Jadi kudu dipapageun teh lantaran ayana ojek ngan ukur nepikeun ka jam 8 peuting. Jadi jam 10 mah geus tara aya ojek. Tukang ojek geus tara daek narik leuwih ti jam 8 peuting. Sajabana jalana ruksak. Katambah kaayaan masih kene paroek. Can aya lampu penerangan jalan. Jeung deui geus jadi omongan jalma lamun ninggang peuting mah jalan kalembur kuring teh sok aya jurig anu nembongan. Matak pantes tukang ojek oge teu daraekeun. Samalah harita nu jadi bapak oge tara tisasari ngajemput indung kuring teh maki jeung menta diantir sagala. Padahal da biasa oge lamun lain malam Jumaah mah sok indit we ngajemput teh sosoranganan. Sigana wae bapak kuring poe eta mah ngarasakeun keueung lamun kudu sosorangan teh. Komo deui jalana kudu ngaliwatan kuburan jeung paroek deui. Tambah di eta kuburan anu kaliwatan ku kuring jeung bapak kuring can lila aya anu dikuburkeun. Sarta cenah maotna teh teu munasabah. Cenah cek pejama anu kitu teh sok ngajung jurigan. Ri, wayahna bapak anter mapageun indung maneh heula. Ah tuh pak, biasa oge teramen tadi anter atuh. Supaya batur ngomong we di jalana. Jeung apaan penting ieu teh malam Jumaah, Ri. Oh gitunya pak, mangga atuh lah.
Siap ku abdi diantar Pak. Kuring teu bisa nolak karena pangajak tinu jadi bapa. Kuring oge harita keneh arindit lempang meruka pabrik tempat anu jadi indung kuring digawe. Kuring indit jeung bapa teh lempang. Da geus pugu ojek teh. Sajeroning di perjalanan katinggali jeung kadenge bapak kuring mah kegerenyeman babacaan. Ari kuring mah bari lempang teh jongjon we nyoho HP. Anu jadi bapak oge sigana rada keuleun ka kuring. Anu sajeroning lempang teh bari terus we nyoho HP. Saberes cerita kitu ujuk-ujuk ka ambeus seungit minyak anu kacina ngaleperna. Samalah mimiti panyangka kuring eta seungit teh minyak seungit anu dipake ku bapak kuring. Tapi da geuning lain. Dapu ku bapak kuring mah terampe minyak seungit anu seungitna sarupa kitu. Harita kuring oge langsung nyakuan HP anu dicekelan. Lantaran harita keneh kuring jadi teu ngeun hararasaan. Bulu punduk karasa jadi ting paruringkak. Pas anjok pisan kanu jalan satapak anu aya kuburan, kuring jadi curinghak. Anu jadi lantaran disatukangeun kadenge aya sora awewe anu ngageroan. Samalah sora eta teh lain kadenge ku kuring hungkul. Ayohna nu jadi bapak kuring oge sarua ngadengeun. Apardi hadiah. Apardi hadiah. Sora awewe anu ngageroan teh Apardi beuki lila tambah jelas kadengena. Kuring tuh ningali ka tukang kepala badat tangna sora tea. Lantaran inget kana omongan anu jadi bapa. Di mana aya sora anu nyalukan ulah dilieuk. Kuring oge tuluy lempang. Samalah lempang kuring jadi rada digancangan. Kuring lempang jadi miheulaan anu jadi bapa. Cek rasa mah kuring lempang teh jauh tinu jadi bapa. Tapi bapak kuring anu disangka gigireun teh basa direret. Eueuh. Atuh puguh we kuring ge jadi asa reuas. Lantaran keayaan jadi nyorangan di tempat eta. Da sidik bapak kuring katinggalin jauh lempangna jeung kuring. Kuring ngeureunkeun lempang bari terus ngalieu ka tukang. Maksud ningali ka si bapa. Nah atuh basa kuring ningali ka tukang. Awak kuring jadi ngaleper. Kuring ningali di satukangan anu jadi bapak kuring. Aya makhluk anu nuturkeun.
Eta makhluk katinggalina bodas. Bari buukna ngarumbai. Samalah anu katinggali si sukudan teu napak jeung deui eta makhluk. Maju ngalayang satu kangen bapak kuring. Ninggali kejadian kitu teh, gue kuring jadi sieun anu nataku. Maksud mah ngagorowok nyalukan si bapak. Tapi kejadianana jadi taya sora anu keluar. Kuring ukur bisa ngajentul bari jeung bahap balabab teu bisa nyarita. Bapak kuring lempang tambah deket. Kuring mah kalah tambah sieun. Lantaran ningali anu ngalayang anu aya di satu kangen bapak kuring teh ya. Esang geus masalah awak balukar tina sieun anu rohaka. Anu nimbulkeun capek keur kuring. Eta makhluk bari ngalayang teh bari kadenge ngegeroan ka kuring. Hadiah. Lengan kuring setengah digusuk mau jadi bapak. Supaya ini teh eta tempat. Singkatna, kuring jeung anu jadi bapak tarepi ke pabrik tempat indung kuring digawe. Kuring jeung si bapak nungguan di gerbang pabrik. Kuring oge karek bisa nyaritakeun kejadian tetempoan anu katingali tadi basa di jalan satapak deket kuburan teh. Bapak kuring oge jadi ngelingan deui ka kuring supaya ulah saomong-omongna. Pan balu karena kuring didoja sarupa itu. Teu lila pagawe pabrik budalan. Samalah anu jadi indung oge geus kaluar tina tempat digawena. Samemeh mulang deui ka imah. Kuring minta anu jadi bapak supaya ulah balik jalan deui ka jalan kuburan teh. Tapi puguh oge teu aya jalan sejen. Nya kapaksa we. Kuring baralik ka imah teh. Bari ngaliwat ka jalan anu tadi teh disorang. Dina balikna ka imah kuring. Kuring teu eureun-eureun jajampean. Da puguh sieun papanggi deui jeung makhluk anu tadi. Anu aya di satu kangen bapak kuring. Bari jeung leumpang ngahajab pageye-geye jeung si bapak. Teu kacaritakeun waktu perjalanan balik ka imah mah. Lantaran balik nama kuring teu ngalaman kejadian anu mati sieuneuun. Singkatna kuring geus tepi ka imah. Sanggeus aya di imah, kuring mah teu langsung asup ka jero. Tapi ngadon diuk heula di teras imah, bari ngaroko bari neruskeun deui nyo'oh HP. Keur anteng sarupa kitu, ujug-ujug kadenge suara awewe anu ngageruan nyalukan kuring. Apardi. Hadiah. Apardi. Hadiah. Mimiti macan waka dipalire. Apardi. Hadiah. Mikir teh paling oge eta anu ngageruan teh indung kuring anu ngadon ngajak dahar ngariung di jero. Lila-lilaan mah kuring oge jadi ngerasa heran ka eta sora. Nah geuning sora anu ngageruan teh lain datang ti jero imah, tapi
datang nate ti palebah dapuran cau anu aya di hareupeun imah kuring. Kuring oge langsung cengkat tina diuk. Bari panon ninggali kana dapuran cau. Barang tinggali kitu. Breh katinggali di eta dapuran cau. Aya anu keur nangtung bari katinggalina sirahna hungkul. Ngan anu jelas mah eta sirah teh sirah makhluk anu tadi katinggali di jalan satapak anu aya di palebah kuburan. Teu loba pikir panjang kuring langsung cengkat di teras imah, langsung asup ke jero imah. Kuring oge langsung asup ke jero kamar. Can lila kuring aya di jero kamar. Ujug-ujug sora anu ngetrok kanu panto. Panjang ka kuring eta anu ngetrokan panto kamar teh anu jadi indung anu ngadon di tah dahar ka kuring. Kuring ngadeukeutan panto kamar tapi samemeh panto dibuka kuring noong heula. Kuring noong tina reregan kamar anu keluar. Barang mereka tinggali gening anu aya di luar kamar teh lain anu jadi indung. Di saluaran kamar aya nu ngajanteng bari nu kangan ke palebah lawang panto. Kesieun kuring muncul deui. Gening eta teh jurig anu tadi panggih di jalan teh. Kuring ningali kitu mah awak kuring jadi ngeleper deui. Eta jurig ngajanteng di luaran kamar bari teureun-eureun nyebut-nyebut ngaran kuring. Antap parah deui kuring langsung keluar di kamar bari terus lompat ke kamar indung bapak kuring. Hadena anu jadi kolot kuring can sare. Lantaran sieun anu kacida, kuring langsung ngagabru ka bapak bari minta tulung. Sabab aya kejadian sarupa kitu. Indung bapak kuring kaasup kuring langsung ngadu babacaan sabisa-bisa. Di paling tingkah atawa leungit. Sorana kadangnya terus nyebut-nyebut kegeruan ngaran kuring. Kuring kudu jadi bapak di titah nyusulan anu jadi aki. Anu kabeneran imahna aya di satu kanggung imah kuring. Bari ngawani-wanikeun maneh. Pembelaan langsung lompat ke tukang nepungan anu jadi aki. Singkatna kuring bisa kabawa ke imah. Segitu tinggal kuring anu jadi aki nyamperkeun ka eta jurig anu teu daek tingkah indi ti imah. Sabab nu jadi aki kasebut lumayan ilmu pangawaruhna. Eta jurig diburak ku cai anu menang marancahan. Aya pangdana. Eta jurig jelas tingkah ti imah. Harita kene cenggis jurig leungit si aki nyarita ka kuring jeung anu jadi kolot eta jurig teh tadi narek ngadon mawa kuring ke alam manehna. Cenah cek aki teh eta jurig teresepen ka kuring. Kejadian teh balu karena tina caritaan sompral ku kuring teh. Kuring jeung sapangeusi imah dibere cai menang marancahan aki anu kudu diinum. Samalah dibere cai oge keur mandi sangkan dijauhkeun tina jurig tiliwuri anu edek ngaganggu ka kulawarga kuring.